Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh. Dina dongeng Sunda silat saperti biasa anu janten judul Eca Satria Paguron Percaprakan ti Lembur Bojong Cicir episode ke-15. Mugi-mugi dongeng danget ayeuna janten panghibur kana kalbu. Oke, pang bebenah kana mana? Kanu nuju ngarandapan kasusah bios kedap deui oge bakal suka bunga. Yuah pemirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun sesarengan kumaha jucungna ngeunaan si Eca Satria Bojong Cicir episode ke-15 teh. Yuah mangga. Si Jaya Sampurna ngacleng ku tenggelan anu sakitu rohakana ti si Eca. Tulila ti sanggeus ngacleng ka luhur tuluy awakna si Jaya Sampurna teh kurobas kana tangkal-tangkal anu galede di pipireun imah Paguron Percaprakan. Kadenge keneh semu-semu sora si Jaya Sampurna ngajarawo alabatan keunat ku tenggelan tanaga lapisan anu kuat ti si Eca. Eca teu cicing ningali kaos kitu teh. Tuluy ku si Eca teh diudag jirim si Jaya Sampurna make ilmu panghampang awak nu level ka-10. Besar si Eca ngudag ke arah si Jaya Sampurna. Aya si Jaya Sampurna nu diudagna teh posisina keur ngagulitik dina taneuh. Sabak tadi geus nabrak ka tatangkalan anu aya di sabodoreun beh rada jauheun ti pipirna Paguron Percaprakan. Can ge si Jaya Sampurna eureun tina gugulitikanna nyaho-nyaho si Eca teh geus aya dina luhureun beuteung si Jaya Sampurna. Si Jaya Sampurna beuki reuas manehna teh keur mah tatu anu tadi pedah tenggelan anu bedah ti si Eca teh masih karasa keneh hangat keneh tenggelana. Ayeuna si Eca geus aya di luhureun awak manehna bari rek nenggeukeun deui tenggelan anu sarua ka manehna. Kuat si Jaya Sampurna teh rek nangkis tenggelan si Eca. Si Eca nu nyaho ku kayaan kitu manehna nunggulkeun eta ilmu pancawit bawa level 3 teh ditenggulkeun kana leungeunna si Jaya Sampurna tembus kana dadana. Cepet eta mah si Jaya Sampurna ngajarok deui awah-awahan saking ku nyerina tina alatan tenggelan si Eca. Sanggeus ditenggeulkeun kitu ku si Eca teh. Hulu si Jaya Sampurna dijenggut ku si Eca. Sanggeus si Eca ngagajleng kana luhureun sirahna tuluy dibalangkeun eta mah awak anu sagede kitu teh. Dibalangkeun deui ku si Eca kana batu gede. Dua
Cek si Jaya Sampurna bari auh-auhan manehna dumeh dibalangkeun ku si Eca kana batu. Ti keluar tina bibirna si Jaya Sampurna getih warna hejo. Bener harita mah si Eca teh kawas anu leupas tina kontrolna. Ku sabab panonna ge berubah henteu kawas sabihara-sabihari. Panonna jadi warna biru. Si Jaya Sampurna mangkarak ngabebengkang. Batu nu tadi di kateumbrak ku manehna teh hancur. Jadi laleutik tinu asalna batu gede teh. Posisi ayeuna si Jaya Sampurna nangkarak bari jeung auh-auhan nyekelan dada tur sirahna anu ngucur getih boh kitu oge bibirna kaluar getih loba nu warna hejo kusabab manehna mah ti golongan jin siluman. Seca harita nangtung di posisi manehna ngabalangkeun si Jaya Sampurna. Bari masih kene masang kuda-kuda. Tas kitu Seca ngaliuk ke arah Jaya Subrata. Nu ditingali teh masih kene aya dina posisi nu tadi eta posisi nangkuban urut ditincakan ditejehan ku si Jaya Sampurna si Jaya Subrata teh. Tas ngaliuk kitu ke arah Jaya Subrata si Eca beuki hurung panonna teh tekung silila Eca teh ngaleungit tina tempatna nyaho-nyaho geus aya di sisieun katuhut si Jaya Sampurna. Si Jaya Sampurna anu acan keneh bisa cengkat manehna pasrah ruasnya pasti kusabab nu dilawanna teh nu jadi musuhna teh geuningan ayeuna mah leuwih sakti tibatan pas manehna ngalawanan di leuweung Tegal Peuteuy. Si Jaya Sampurna teu bisa ngomong. Mayana ukur bisa nyekel dada jeung sirahna nu masih keneh ngaluarkeun getih warna hijau. Aya dina bibirna mah pasti geus kaluar gogolok-gokan getih teh. Jika nama si Jaya Sampurna teh rek ngomong ke si Eca rek mentah hampura, tapi da si Eca teh kawas nu leupas tina kontrolna. Manehna teh cicing teu nembak teu kumaha tiis we beungeutna teh beuki katingali pengis beungeut si Eca teh. Ngadenge tur nampo musuhna si Jaya Sampurna soraan kawas kitu oge dina posisi anu kacapit alias teu walakaya deui. Si Eca lain mere kesempetan komo mere hampura mah ka si Jaya Sampurna. Pes eta mah tina leungeun kenca jeung katuh si Eca teh muncul seuneu nu dibalut ku petir. Puburilakan eta mah leungeun si Eca teh semu rada ungu pulau tur kamas-masan
ningali kawas kitu, ningali si Eca rek nyerangkeun deui ka dirina. Si Jaya Sampurna teh reuwas eta mah nyagi manehna makhluk siluman, manehna nyesang soak nampokayan kawas kitu teh. Si Eca ketempo tina panonna, geus henteu bisa ditahan deui. Si Eca rek nenggeukeun pisan eta dua leungeunna kana sirahna si Jaya Sampurna. Pas rek ditenggeukeun kitu grep eta mah aya nu nyekelan kana dua leungeun si Eca. Si Eca kaget, saha eta teh anu nyekelan teh. Teu kungsi heula aya nu ngomong kana ceulina, geus Ca, hampura itu Rai Kuring, hampura Ca, entong ditandasa eta Rai Kuring Ca, geus Ca, singet Ca, istighfar Ca, hampura hampuraeun Ca, hampura si Sampurna teh Ca, entong dituliskeun deui. Ceuk eta sora teh pas diliuk ku si Eca ka tukang ningan eta teh si Jaya Subrata ningan anu nyekelan ka manehna teh. Tas kitu mah pas sanggeus nempo yen anu ngomong tadi teh tur nyekelan manehna teh supaya nahan diri teh si Subrata. Panon Eca nu tadina warna biru teh tuluy leungit cahaya warna biru dina panonna teh ganti jadi warna biasa deui. Tas kitu mah si Eca teh tawas nu pingsan dina panyekel si Jaya Subrata. Tah kitu dongeng danget ayeuna nu tiasa Kusim Kuring didangukeun ka pamiarsa sadayana. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana mana. Kanu nuju ngarendapan kasusah didoakeun Kusim Kuring sareng ku para kanca nu sanes mugia kenging kabungahan teu lami tina ngadangukeun ieu dongeng. Yo wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios mangga